Apaan mohok? Ngotok. Oh, isi we duit. Cek mureng gitu tak. Gua buru. Sepinya Sepi. can. Iya, hiji Juli mau nere. Madu naik. Salah saji rohangan anu tempat di timukeun atau dipanggih hanana fosil manusia pawon atau purbakala manusia purbakala Guha Pawon. Jadi sabaraha hiji tulang taleng atau rarongkong anu kapanggih dina sabaraha kali panggalian. Anu pangheubeulna anu anyar pisan nyaeta ti sekitar 2000 tahun sacan Masehi. Anu pangluhurna anu panghandapna aya sekitar 5000 jeung ka 6000 tahun sacan Masehi. Rohangan Guha Pawon oge kawilang lega. Sabaraha hiji rohangan anu jadi tempat cicingna nganjrekna jalma-jalma purba baheula. Ieu minangka janela